Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. Aing ieu unggal poe, unggal waktu, unggal menit teu boga duit. Duh ka mana ieu aing neangan duitnya. Pada teh imah teu boga ieu sarege pindah-pindah hayus teu puguh. Aing mah ieu HP kamari nangiridit deui. Engke bagian mayar dia aing teu boga duit nang gitu. Ning nelpon si Kasla yo baturan minjem duit euy. Rodo, Halo Lai, jadi mah ayah yang di mah kumaha? jam duit ya? Hah? Jam duit? Oh, aing ge sarua teu boga duit ieu. Ngan aing nyaho. Iya ya, zaman nu bisa mere duit. Saha Lai? Baturan mana ya tan bisa bantuan minjemkeun duit? Ka dieu we ya ka imah. Ngobrolna di imah di dieu. Atuh aing mah ini kudu kadinya ka imah segala. Batulah aing kadinya. Sok. Aing kalau kudu ka imah mah aing bejakeun telepon. Kidok. Ke dia. Woi. Ih, si Agnya aya naon? Iya nih sama beunghar gerawan aing. Baik mere duitnya. Oh, ke dia. Pakai senam teh ya. Ulah ting. Aduh, aing. Kemana ya orang miskin? Ik mulung rongsok. Juh, coba ngahina ka aing ngajak eureun ka dieu teh. Mulung rongsok. Aing mah teu mulung rongsok ieu ka ditu tuh. Kinaon aing ngagerawan ka dieu ngahina unggul sih ka dieu. Ka aing teh ngahina we unggul kitu. Maneh mah gesing teu dihina geus hina. Ih, semua orang ngahina nya kere teh. Kalau kena beunghar, ileukeun bisa isuk aing ge beunghar dalam. Oh, jom. Lai. Sok duk. Jadi saha naik mere duit teh heula ya. Lah atuh saya teh karek da. Lai kenang tunggu aing mah. Mun mah dieu keula atuh sia teh kidok. Iya ya, nu bisa mere duit mah aya itu tuh. Dukun orang ge pernah ka ditu. Kadukun Lai. Aing kadukun mah teu percaya euy. Pernahnya mana ka ditu? Nya sarua wa ieu pan maneh teu beunghar ieu. Dukunna beunghar itu. Aing sudi mun dukunna miskin mah. Kan aing ge miskin sarua. Mun dukunna teu beunghar. Miskin nama dukun teh dongan terpercaya nih. Jung ge ajaran heula kemana ka ditu tuh. Di mana imah dukunna Lai? Anteur we tuh kumaneh dah aing teu nyaho. Teh aing teu boga motor leumpang sia boga motor nih. Sanajan menang ngiridit ge nyaho aing ge da. Wah, sudi aing nganterkeun mah jeung sorangan. Kang teh heuti dieu teh lurus, terus belok kiri, belok kanan, ke manggi bendungan. Heeh. Tah dinya teh lempeng we, nanjak. Kayak kebon mudun, tak kadinya. Sama kuburan. Cuman jadi nyesel cicing lagi. Jung. Oh iya teh nya. Heeh. Nuanya. Ayo. Isuk pasti aing beunghar ya. Amin. Aing neangan kemana deui nya ieu tempat dukun. Bendungan geus diliwatan tadi teh. Tinggal lempeng nanjak mudun. Behareupeun deui saeutik deui sigana mah. Aduh. Ya geus batuk ya mah. Rasaan teh aya nu datang di sebelah mananya. Ieu di Terawang ya rasaan aya nu datang ya. Di Kaler ya aduh. Udah mah aya naon nya. Semua sarieun kieu. Hai sabah. Sampurasun bah. Ampes ujang. Aya naon ujang ka dieu? Rek nginaon ieu ujang? Butuh naon ujang? Cih, aing mah ieu teh dukun teh barodas kieu beungeut na nya. Imah buah lain dukun imah badut aing mah euy. Aing kas lain masalah info bu aduh. Duh, kieu abdi bahasa benerna mah ka dieu teh. Keur pusing aduh masalah ekonomi urang. Imah geus teu boga-boga acan, bari nu nagih terus rabul ka aing mah. Duit teu boga 1000 acan, bari HP kiridit bagian mayar engke burit. Pi ieu teu boga duit bah, kumaha sangkan boga duit. Tapi abah ge cicing di nu kieu euy, teu boga imah ieu sarua kawas urang.
bisa abah bantuan orang. Jadi ujang teh hayang beunghar intina merenya. Aya sabebar hapase jang. Kahiji ngingu tuyul, kadua pesugihan, tapi da pesugihan moal kuat didinya mah. Soalna tina awak ogenan leutik, bari can boga pamajikannya. Katilu babi ngepet kudu ti peuting. Aya nama da cuacana sok hujan yang penting malah leueur. Geus mending keneh ngingu tuyul, aya ye lumayan tuyul second. Coba murah kan 150.000. Uhun gitu bah ieu teh. Ngingu tuyul wae. Duh. Anu ieu teh abi teh pusing nama. Teu aya nu nyusuhan apaan bah. Ek muruhkeun pan uhun teu gaduh artosna kumaha ieu tuh. Bisa 150 abi teh acan aya artosna ge ieu kumaha nya. Gampang jang, teu boga pamajikan mah. Susu main nama loba di Alfamart ge. Bangsakeun Indomil, Ultramil, susu kaleng ge si eta mah daekeun. Karena gitu dak tuyul second. Pokoknya semua gagal we eta mah. Kumaha erek? Ieu, masalah 150 mah gampang lah sama. Bawa we heula jung. Atuh bah. Aing mah kewe nya mayar nama sina liar heula tuyulna, camun menang duit kurang disetorkeun ka abah. Mana ieu tuyulna? Saya di dieu. Ayeuna erek dipanggil ieu tuyulna. Cok, mun bah. Ciku caka. Duduh, we. Tajang malik ke tukang. Saya tukangan mana? Lingho geus aya ieu bah. Oh, si panggil. Tuh liarkeun ieu. Jung bawa dangke ge nuturkeun ieu tah mah teh kosi digagandong ieu da geus gede tah mah tuyul. Oh, kan nyeri cangkeng aduh. Oh, Jung. Nuhun tuh banyak. Oh, Jung. Encan duitna ya tuh. Oh, Jung. Tukan we. Jung. Untung we tah tuyul daglog aya nu meuli. Gua aing ge ieu non hujit ngurusna di imah. Ayo we meakeun kejo jeung meakeun lauk. Keuna sing nyujung jama itulah sing dianjuk lah harap teuing. Aing geus pusing nu tuyul eta mah. Yo ka dieu. Yo. Tugas pertama maneh yo dengekeun regepkeun. Ayeuna nyolong imah si Agni. Nya nu jama beunghar ditu. Colong barang berhargana nya. Jung, kuat ini tina. Berangkat. Adi tutu imana gitu, kudu tutu. Aduh, ai. Bener gitu ieu kakara nyolong mimiti ah. Sugan we atuh ieu. Si Agni tes ngaledek pasti colong kain duit. Habis datang. Mana duit? Menang sabar aja duit nak. Oh iyo. Cik, mau beas baringan. Dua siki. Dia mau jujur bari eueuh usupan. Mau garokan pan aing mah parena ge teu boga. Ih, ai sianya. Nah sia mah belat-belat teuing atuh. Hah, aing manja kal meuli sia. Dia tak kalah pundung di dinya. Aing mun teu dibebenjokeun, bisa kalah teu daekeun nyolong deui. Biga tuh yuk. Cangengan susu heula ieu mah yuk. Yuk. Yuk digandong yuk. Tak enak mah panas di kamari hujan wae ieu kalah baresek kalah bau geura. Enak mah leuheung ieu panas, garing enak mah. Riz, Dok, kunaon mana eta tonggong? Kiri cangkeng. Itulah biasa yuk. Yo Riz, maneh daripada popoyan kieu mah nya teu pararuguh. Mending gawe di urang rek gajihna gede yo rek. Tah mana teh pan miskin so-soan neangan pagawe emang gawe naon bade gajina gede deui. Aya Riz yo kieu-kieu ge ayeuna mah. Boga pagawean jeung maneh. Kayak heula bisa aya jama ieu aku ieu heula. Yo pagawean teh heuh. Nyusuan. Ih, sia mah cabul kan. Ji kalah ka nyabok. Aya nyusuan aing ieu mah ieu. Nyusuan si ieu. Tuyul. Hah? Tuyul. Sobat. Ji cuma tarik-tarik teuing. Bisa aja batur erek moal. Ieu bayaranna gede. Najis teuing aing mah nyusuan tuyul aing mah kawin ge. Acan geus kudu nyusuan tuyul. Geus we neangan we saja najis aing mah. Atuh bisa
Naon batur. Ayeuna teh ekonomi teh keur sulit mending sagala teuing mahal atunya. Kumaha atuh ieu nya bari di imah eueuh beas-beas acan. Do, ieu dia gerak. Do ieu maneh boga ieu pagawean teu, ieu ekonomi keur sulit ya urang teu boga duit bari di imah teu boga beas-beas acan. Pagawean nama naon we? Asal urang duit. Aya ieu ieu pagawean mah. Man, tong ibu reuh ka batur. Yeuh. Nyusuan tuyul. Rek. Lah embunga nyusuan tuyul mah sugan we atuh aya pagawean sejen. Eueuh ieu pagawean sejen mah eta ge mun ere. Maneh pasti keur butuh ya duit sakitu keur sulit kieu ekonomi. Ieu gajina gede. 2 digit. Atuh sok da eueuh beas-beas acan di imah. Tak kitu ari erek mah yeuh. Aya maneh ayeuna mah can katempo tuyul ieu. Ayeuna mah tutup heula mata dan bayangkan muka tuyul. Buka matamu dan lihat ke samping. Juga tuh ya susuan orang. Ayo pagawean saja. Aduh, kayak dilapisan akhirnya. Selapar duit teboga. Nagih geus rabul, tuyul datang-datang, ieu nya can dulu. Aing cangkeuna. Tah ada datang. Bu, mana pendapatan? Sia ieu pangkumaha jadi nyolong kutang atuh. Aing malah laki. Jadi jual ge malah menang 5.000. Cicing itu ya aduh. Jung ini deh, neangan pangsa saja. Jung ini. Aing mah gak tuyul, kieu-kieusan. Nah kena menang nganjuk aing tidur puna. Ya ku aing kudu pake naon kieu nya. Aduh. Aisyah geus semua anu kieu deui wae, ieu leuheung ieu payung. Nah, ieu cangcut aing mah. Bari bawa hapeuh aing mah. Ih, aing mah kumaha atuh ayeuna? Ieu paling ge payung dijualan 15.000. Aing bayareun ka bos ieu baheula ge 150.000. Kudu kumaha aing bayarna? Geus lah, jung ini teh. Mal disusuan geus ya ke aing ke ditu. Jung ini. Gede. Ieu. Gede setik. Ieu. Ayeuna mah jung nyolongna ka imah si kaslanya ho. Ditungtung ditu tuh. Siga nama loba duit nangan rek ginjeu mah aing tadi teu dibere heuh meni kena colong ku sia barang berhargana. Nu berguna heuh. Jung kena indit. Indit ke. Geus indit jung. Heuh, aing paingan dijual murah. Ieu siga kieu aing teh disakolakeun tadina meureun. Wah, sia ayeuna mah pisaan euy heueuh. Tuyul ieu kakaraeun aing. Ya tuyul ieu nyolong motor. Mantap lah. Ayeuna mah jung nyusudikeun nu tadinya di mana? Jung. Hah. Wah, euy. Ieu motor alus keneh. Siga nama ieu anyar nganjuk euy siga teh kredit keneh ieu mah euy motor teh. Mayar mayan euy. Jeung jualin mana nyaho tuh sia kamari kutang urang anu di popoean hulungit anjir hege teh kutang hiji-hijina yang manina langsa heuh nya cia tu sarua urang geuna kalengitan cangcut jeung payung kamari
Namanya cangcut kana pegang ka dicolongin aku sahanya eta leuheung payung kitu aya hargaan. Ai cangcut geran kutang ajang naon sugan eta nu nyolongna teu bogaan kutang jeung cangcut. Sugan jama cabul kitu nu nyolongna heuris. Motor geus menang umbah ya di tukang. Tinggal indit ulin. Lah. Motor aing ka mana euy? Tadi mau di dieu. Aduh. Nah kemana motornya euy? Coba can lunas dia tak kiri dia. Aing mah. Aduh, Riz, nempo motor orang we. Motor naon atuh we kita tadi ge urang di dieu nempo motor ieu kok. Cih atuh nyaho da aing ge teu nempoan ieu. Lah menyata nempo atuh motor warna pink. Duh aing mah. Kiri dia tak can lunas euy. Aduh, beas urang jeung jejer jeung garokan leungit euy kemana nya? Ini jadi kabeh karaleungitan kieu euy bari bareng di laleungitna teh. Hai mah ieu teh asa curiga ka si Kido euy da tadi teh si Kido teh nguruskeun tuyul hae. Heuh tadi teh ka urang ge nawaran pagawean nyusuan tuyul. Daeknya maneh? Da. Satu nama congkai masih kido cong susul. Jih pan si Kido mah teu bogaan imah. Paling yang ada etan yang di jalan. Ayo atuh cong tangan yuk. Ayo. Aduh aing. Cong tenggelam. Tah dulu yo. Naon yuk? Aya naon bukan ieu naon cik. Ya. Agane. Salah paham. Salah paham ya, tolong. Ayo, salah paham ya, Mas. Iya salah paham ya. Ayo. Jadi awak. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong. Seri. Sayang seri. Atuh siana cicing Brandy. Sekarang buka. Kok itu kan yang jawab? Atuh arahkeun bisi ya. Jadi. Kayak ada yang seri. Terus pas ngeliat. Sekarang buka dan lihat ke samping kamu. Ci? Sekarang buka matamu dan lihat ke samping. Dan itu ya. Hiji dua. Aku mah bisa. Kita tunggu, kita cara sakit tuh. Kejengkang ya. Kalau dia bekan gitu tuh. Yang lain gila. Ngomong angin dan Sekarang buka mata kamu dan lihat ke samping.